Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ieu acara siraman teh teu mangrupikeun hiji kawajiban, tetebikeun kana wajib malih teu sunah-sunah acan teu aya parentahna dina agama urang kangge ngalaksanakeun ieu acara. Mun teu aya lebatna di mana aya kalakuan anu sae nuju kana jalan anu dipikarido ku Allah, teu aya lebatna tu urang dilakonan. Dan kitu deui ieu acara siraman ieu mangrupikeun hiji adat tuturunan karukun urang sadayana. Mung ieu acara siraman teh parantos kakubur ku usum kalabrak ku pandiga zaman dugi ka hampir-hampiran teu aya. Alhamdulillah dina ieu waktos di ieu bumi diayakeun acara siraman sabada urang ngalaksanakeun salat Idul Fitri. Sok paburu-buru paboro-boro mudag anu jadi indung, mudag pangampura tinu jadi bapa. Sabab indung teh anu ngaranna tunggulna rahayu, bapa teh anu ngaranna tangkalna darajat. Insyaallah pami ibu rama urang ridho, Allah ge tangtos ridho. Sapalitina eta upami urang kalih dosa sareng doraka kanu janten sepuhna bakal karaos akibatna dunya dugi ka akhirat. Nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu anu kusum geuring dipihormat kawuwuh kususunan acara anu kahiji nyaeta acara ngecageun aisan, di mana ieu calon panganten teh bade diais ku indung anu ngakandung ku bapa anu ngayuga. Eta teh hiji pangais anu panungtung saupamina kapungkur ieu calon panganten istri nalika nuju alit diais dideng-deng didangding ku hariring dihalangan ku tembang. Atuh insyaallah aya nama sejadi dodol doa ti wargi sadayana sing ngajantenkeun ieu murang kalih anu solehah. Amin Allah ya rabbal alamin. Acara anu kadua nyaeta acara ngaras atanapi nguras, di mana ieu calon panganten istri teh bade sujud sungkem kana janten ibu ramana, bade nyungkeun dihapunten lahir teu makaning batin kumargi di alam dunya ieu moal aya jalmi anu teu gaduh dosa ka indung sareng ka bapa. Boh bilih ieu calon panganten istri kantos nyentak lunghak camplak kanu janten indung kanu janten bapa dina dinten ieu pisan sejanyuhkeun dihapunten. Anjeunna bade ngalaksanakeun laki rabi, mudah-mudahan sing dibersihkeun ku Allah dosa anu karaos dosa anu teu karaos sing dibersihkeun ulah dugikeun ka aya nu teu merap dina diri ieu calon panganten istri. Acara anu katulu acara nyiraman anu ngandung siloka ieu calon panganten istri teh bade dibaseuhan ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampang. Eta teh hiji siloka anu mudah-mudahan ieu calon panganten teh ti luhur dugi ka handap sing dibersihkeun ulah aya anu nyangkarut dosa dina diri ieu calon panganten istri. Amin Allah ya rabbal alamin. Para wargi miwa para sepuh sadayana mangga urang kawitan acara nu kahiji rupina acara ngecageun aisan. Sate acana urang danding ku hariring namung hapunten boh bilih hariringna anu ngalembing hareungna anu sembang hapunten kang eka sadayana. Mangga urang rajahan heula rupina. Amin. Sunnya nawaitu dirahman sareni rahim. Sunnya nawaitu dirahman sareni rahim. Rahman anu maha murah, Rahim anu maha asih. Muhammad Rasul dunili tuturun urang sadaya. Mangga anak jimat awaking ngawitan anjeun ngalengkah bade ngambah rumah tangga mangga batur anak jimat awaking.
Netih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama anaki naon nu dianti-anti ku hidup ayeuna parantos dugi naon anu didaguan ayeuna ku hidup bakal kasorang hidup bagja bade ngarumah tangga sareng hiji jajaka pilihan hidup nyalira bageun nu dipicinta ku hidup anaki gimana waki tulungkut hidup teh bakal dituturkeun ku kasedih kumargi hidup bakal paturai tineng sareng indung anu salamina nyaah ka hidup oge sareng bapa anu salawasna deudeuh ka hidup anaki suri jeung sedih bakal pacampur pagalong jadi hiji kumargi bageur ulama nyebatkeun di mana hiji caroge tos ngucapkeun tarima abdi nikah bumi langit oge oyag anaki nandakeun lepasna tanggung jawab indung jeung bapa hidup piluluyan sapunyere pegat simpaya anaki berat buku rasa ku indung sareng ku bapa bakal ngalepaskeun hidup ayeuna hidup tos lincak dewasa asa kamari keneh hidup di eyong-eyong digagandong diais ku indung sareng ku bapa anaki beragera miang beragera tandang nawiskeun kanyaah kadeudeuh ka asih indung jeung bapa hidup di ais pageuh masket tina diri hidup anaki dina dinten ieu aisan sok sanaos pageuh bade dibuka ku mamah rejeung ku bapa nawiskeun hidup teh kedah mandiri anaki toma ulah rek lurat reret ka ditu ka dieu anaki indung jeung bapangan saukur bisa ngadongakeun ti kajauhan hak jeung kawajiban sakedap deui aya di caroge hidup nu wajib dikaulaan ku hidup bageur maka dina ieu waktu kalayan bismillahirrahmanirrahim ieu aisan ku mamah sareng ku bapa bade dibuka masih bisa rumawan masih bisa anak king di mata waking lamun diregatkeun ku hidup na medangding anu dikawihkeun pinangta sidak baris ngajerit maratan langit moceak maratan jagat bagur kumargi eta teh hiji amanat ti indung rejeung ti bapa kieu pihartoseunana di mana cenah ngaran indung jeung bapa geus ditulis dina tutunggul maot pingaraneunana koma ulah ngalupaskeun tali silaturahmi anaki hidup kudu alakur jeung dulur ulah rek sombong dina diri hidup anaki rumah tangga sareng caroge hidup kena silih ayonan silih hargaan ku hidup di dua belah pihak kulawarga bager
sok sanaos abot mamah sareng bapak pinten ieu ngalupaskeun hidup ieu simbolna aisan ku mamah bade dilupaskeun kalayan bismillahirrahmanirrahim lepaskeun Pak. Anak king jimat awaking Neng Fatimah di payunan hidup ngabadega dua jirim indung jeung bapa anu tangtosna nyaah dede asih ka hidup anak king jimat awaking hidup nyaah ka mamah ka bapa nyaah bager tangtos bagernya nyaah ka mamah sareng ka bapa kabayang ku hidup sakumaha jerih payahna mamah jeung bapa ngagungkeun hidup dikaitkeun hidup geus mulang tarima kumaha ka indung rejeung ka bapa abot bageur abot anaki ridho Allah teh aya di indung jeung bapa hidup anaki anu salamina ku hidup pipiwarang ditutah-titah direrepot dihesekeun eta teh doraka anaki tah dina ieu waktos hidup kedah laresnya ka indung rejeung ka bapa bager Neng Fatimah hidup kedah terang saur anu sanes seueur anu sanes jalmi anu doraka ka indung rejeung ka bapa entong-entong di akhirat di dunya ge geus sangsara balangsak kadungsang-dungsang anaki kucuran cisaca ti indung rejeung ti bapa bakal ngaruhan ka diri hidup insya Allah bakal mawa kabarokahan keur hidup anaki cing di mana-mana jelema aya dina hatena iman ka Allah bakal ngageter lamun ngadenge kalimat indung jeung bapa bager kumargi sieun doraka kana jadi indung kana jadi bapa teh anaki Neng Fatimah bager tah ieu indung hidup gratis teh pamenteun indung hidup tinggal sacana tinggal raraina bageur tinggal heula mamah tak ieu teh mamah hidup anu kalintang gede jasana pikeun hidup anaki salapan sasih lamina hidup dikandung ku janten indung hidup teh kantos ngangluh hese dahar hese sare ngajaga hidup di alam kandungan anaki turdugikeun ka gubratna ka alam dunya ngajerit maratan langit koceak maratan jagat ngararasakeun ka nyeri guyang getih nyawa jadi taruhan bagur ngalahirkeun hidup ka alam dunya teh tapi indung hidup teu oleh nyaah teu oleh deudeuh teu oleh asih bagur tah dina ieu waktu bagi teman moya teman hidup sejamungkas alam lalagasan kan alam rumbitan indung hidup masih kena bisa nyaksian hidup masih kena bisa dipapadinan hidup masih kena panjang umur bisa nyaksian hidup mangijeng kebahagiaan anaki umat bager ulah rek nyilakakeun diri sorangan rumasakeun hidup loba dosa loba doraka teh menjadi indung hidup maka dina ieu waktu granyuh kana lahun anu jadi indung hidup ku perjuangan ngorondang anaki sok kapalih dia neng nanti dia ngorondang sampeurkeun sok kapalih dia bager sok bager sok anaki ngorondang bari tinggal raraina sok ngorondang nengna sampurkeun lahun anu jadi indung hidup ngorondang bager sok sampurkeun segera nyuuh kana lahun anu jadi indung hidup anaki nyuuh bager ibu ampun semenika perhatian ibu
kekalih anu wastana Neng Fatimah DP handap asur nyungkeun dihapunten kana jadi indung murubuci saca anjeunna masihaan kana raga nu jadi indung mudah-mudahan sing barokah ya Allah nyarangan ieu barangkali tos bageun anaki jimat awaki tos anaki tos sok bageun ayeuna hidup geura nyarios geura balaka nyarios ku basa hidup nyalira nyungkeun dihapunten ka mama hidup nyungkeun pangdoa ti mama hidup sok bageun sok neng nyarios neng nyungkeun dihapunten sok bageun waler bu waler sok bu waler doakeun ku ibu Neng gelis anak mama ku mama dihamburat pisan lahir batin dunia akhirat mudah-mudahan hidup sing jadi jalmi sing jantan wanita anu solehah harapkan jantan saroge kenan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna sing ngajantenkeun kabarokahan pikeun hidup geulis kumaha dihambura pisan lahir batin dunya akhirat. Amin ya Allah. Tong aya hidup jadi pikiran tunggul sirungan tatang sukaan gambar kakaitan. Amin ya Allah ya rabbal Ayeuna geus dihampura pisan ku mama dosa anu alit dosa anu ageung dosa anu karasa anu teu karasa dihampura ku mama lahir batin dunya akhirat hirup hidup sing papangijeng kabagjaan dunya kalawan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok rangkul bageun rangkul mama hidup anaki sok rangkul ku hidup jumreut dina hate hidup kedaekeun dina lambai hidup anaki kecelaka cisosa tinu jadi indung masihan raga hidup sing jadi saksi dugi ka yaumil akhir sing barokah barengan diri hidup anaki pileuleyan sapunyare pegat simpai doa tinu jadi indung hidup sing ngalir dina diri hidup anaki moal kahalang ku samudra anu luas moal kahalang ku gunung anu ngajungkiring anaki tos anaki jimat awaki lepaskeun tos anaki tos bageun sok ayeuna geura wasi sampe anu jadi indung hidup bageun mundur sakedik nengna mumpung masih kene aya kesempatan anaki indung hidup masih kene gumelar di alam dunia masih kene di paparinan yuswa sehat walafiat alhamdulillah dina ieu waktu sebageun biasa nyaksian hidup biasa nyungkeun dihapunten sok hidup sing nyaah sing dede sing asih kanu janten indung hidup anaki sampean indung hidup tak ieu nandakeun hidup teh nyaah deudeuh asih kanu jadi indung surga aya dina dampal sampean anu jadi indung eta teh hiji simbol sareng siloka kanu jadi indung teh ulah watun munghak nyentak caplak kudu DP handap asur salamina bageun insya Allah surga bakal ngantosan hidup di payunan hidup anaki sing nyaah sing deudeuh mumpung nu jadi indung masih kena gumelar di alam dunia engke karasana mah dikantun jadi indung atau hidup ngantun nu jadi indung eta teh barang geus pasti bakal kajadian sok bageun ayeuna hidup geura singitan eta sampean nu jadi indung hidup ngandung hartos hidup sing bisa nyengitan ngaran indung jeung bapa di payunan Allah Subhanahu wa taala anaki sok bageun ayeuna geura sujud sungkem kana sampean anu jadi indung anaki ibu pujian kamu sembah anu saestu rupas abiku meriksa kesaliran gampang ibu kesaliran
sok rangkul anaki rangkul bager mama hidup na bager sok pileleyan sampun nyari pegat simpang tos anaki tos bager sok ayeuna hidup ngageser ka palih dieu hidup calik payunan ramah hidup tak iya ramah hidup anaki namanya hidup parantos nyuwunkeun dihapunten kana jadi indung kalawan ngajerit maratan langit koceak maratan jagat kasaksieun ku sadayana anu jadi indung hidup ridho ngalepaskeun hidup jengkar tina pangkonan indung hidup anaki sok sanaos indung hidup teh deudeuh asih ka hidup tinang tos aya ucapan indung ikhlas ridho Allah ge bakal mukakeun patotobat pikeun hidup anaki anaki jimat awaki neng Fatimah di payunan hidup teh ngajirim nu jadi bapak hidup bager ari watak nu jadi bapak hiji pimpinan dina kulawarga anu sagalana ngusahakeun milarian kipayah kangge kulawargana usaha indit suku balik puting kahujanan kapanasan kapoekan suku dijieun sirah dijieun suku saur paripaos anaki demi nyumponan segala kebutuhan hidup anaki sieun anu jadi anakna kakurangan anu jadi bapak bager sieun anu jadi anakna kalaparan anu jadi bapak hidup teu oleh ngusahakeun naon anu dipentak ku hidup usaha ngawujudkeun naon anu dicita-citakeun ku hidup bager sok sanaos kitu anjeunna teu kantos ngangluh rasa kanyaah kadeudeuh ka asih ka hidup anu moal aya tandingna bager rumasakeun anaki salami ieu teh seueur kalepatan kahilapan kana janten ramah hidup gerapen tahap kura gerapen tapang doa tinu jadi bapak hidup anaki sok gira nyuum kana lahunan ramah hidup bager nyuum bager dihapun dan sampai kalepatan apa lahir ya Allah ya Rabbi jumreut na ieu murang kalih anu wasana neng Fatimah DPDP handap asar nyuhkeun dihapunten kana janten ramana muruh buci sasa anjeunna masihan kana raga nu janten ramana mudah-mudahan sing barokah ya Allah nyarengan ieu murang kalih amin Allah ya rabbal alamin tos bageun ayeuna hidup kedah balaka nyarios ka bapa nyuhkeun dihapunten lahir batin rumasakeun hidup loba dosa loba doraka kana jadi bapak hidup sok nyarios bageun Neng anakin anak bapak ku bapak di Hampura lahir batin yang herat sok sanaos neng bapak nyuwankeun tadi cuankeun aya ku bapak pasti bakal di Hampura dal anjeun geura rumahku geura ngabangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin Allah ya rabbal alamin bapak ayeuna memerintah tanggung jawab ka anjeun anu mambayang aya deui tanggung jawab nyata imam di keluarga nyata sarawe anjeun nah jadi didoakeun ku bapak rangkul bageun sok rangkul hidup sosonoan dina ieu waktos brang bageun brang anaki alhamdulillahirabbil alamin doakeun ku hidup teh ieu ramah hidup mudah-mudahan sing panjang yuswa sing dipaparinan kasehatan anu utami mudah-mudahan sing digambilkeun dengan rezeki amin Allah ya rabbal alamin tos anaki dina sakantena budak kang ini hidup bageun
nanging ngagungkeun hidup anaki sakumah bageur hidup sing asing dede sing asih na janten ramah hidup anaki omat bageur omat ulah wantun mung hacam pola kana janten sepuh hidup anaki hidup sing asing dede sing asih tak ieu sampean anu salami ieu dianggo melarian kipayah kangge hidup sanes kanten panyungkeun cita-cita hidup tak ieu sampean anak bageur hidup singnya asing dede sing asih sekali deui bageur omat ulah rek nyelakakeun diri sorangan sok sengitan bageur sampean ngandung hartos hidup sing biasanya ngita hidup sing bisa sing jadi bibit anu berbobot bageur sing taat kacoroge hidup sing bisa nyengitan ngaran anu jadi bapak hidup sok ayeuna geura sujud sungkem kana sampean ramah hidup anaki Jisima upi rumah nada apun nyepan nada jempan apun kena kesayang dapat ibu kesayang terus bageur anaki rangkul deui ramah hidup sok rangkul bageur singnya asing dede sing asih omat bageur anaki imat awaking pikanya pika dede pika asih sakumaha aranjeunna mikanya ka hidup anaki hidup seja pamit dina ieu waktos kana janten ramah hidup pileuleyan Pak sapunyere pegat simpra abdi nada pamit ti Bapak nada ridho nada ikhlas nanti Bapak abdi seja miang Pak terus bageur terus anaki sok hidup namayun kapalih ditu alhamdulillah para wargi mawa para sepuh sadayana rengse dina acara sungkem di mana kaseksin kurang sadayana ieu urang kalih teh parantos nyungkeun dihapunten ka ibu kalih ramana alhamdulillah kalayan ridho ikhlas ngahapunten ibu ramana kalayan doa nyarangan ieu urang kalih salajengna supados ieu urang kalih bersih tina dosa mangga dihaturanan kangge ka eyangna aya eyangna mangga dihaturanan kapayun neng nyungkeun dihapunten ka eyang hidup bageur sungkem ka eyang hidup mangga sok lahunanana buru bageur sok nyungkeun dihapunten tina samudaya kalapata ageun alun dihaja teh dihaja hapunten doakeun doa nyarang nanti ayam hidup bageur boga hidup ge doakeun ta ieu ayam hidup anaki anu teu sakieu repot bageur doakeun anjeunna sing dipapanenan kasehatan panjang yuswa alhamdulillah dina ieu waktos masih kena tiasa nyaksian hidup manghijeung kamangjaan bageur tos rangkul anaki rangkul bageur ayam hidup sok pikanya pika dede pika asih bageur omat anak sing asih dede sing asih terus anaki terus bageur eyangna mangga eyangna nu sanes aya keneh tuana bibina mangga kapayun ka dieu sok neng urang nyungkeun dihapunten tina samudaya kalapata sok anaki nyuung kana lahuanana nyungkeun dihapunten ajeung alir dihaja teh dihaja lahir batin dunya akhirat hapunten tina samudaya kalapata beli tangkosna aya kalapata ajeung alir dihaja teh dihaja bageur doa kita aya kita mudah-mudahan sing dipamarinan kesehatan panjang yuswa sing digarampikeun beneran rezeki amin Allah ya rabbal alamin rangkul bageur sok rangkul anaki sok sing dede sing asih bageur pangdoa nyarangan ti eyang-eyang hidup anaki bagja teman mulia teman bageur doa nyarangan ti eyang hidup anaki mudah-mudahan hidup ka rumah tangga sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin Allah ya rabbal alamin dua aya dua bibi mohon mangga sok kapayun sadayana we mohon bibi-bibina sadayana mangga sok kapayun urang silaturahim nyungkeun dihapunten terutami di ieu calon panganten istri sok bageur nyungkeun dihapunten tina samudaya kalempatan ageung alit dihaja teh dihaja bageur nyungkeun dihapunten boga bilih kantos bunga cemplat nyentak
anu janten kula wargi hidup anaki pangdoa nyarangan hidup mudah-mudahan hidup ngarumah tangga sing sukses mudah-mudahan ngarumah tangga sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah terus bage rangkul anaki sok rangkul pikanya pika deudeuh pika asih ku hidup sakumaha marantana mikanya mika deudeuh mika asih ka hidup anaki tos bage salajengna mangga saha bibina saha sok mangga dihaturana anaki yo kana lahunan teu salah sawios kula wargi hidup anaki jeung ke dihapunten tina samudaya kalepatan rumaoskeun seueur dosa seueur doraka nadapi doana kang ieu neng Fatimah mudah-mudahan anjeunna sing sukses dina rumah tangga sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin Allah ya rabbal alamin tos rangkul anaki rangkul bageut pikanya pika deudeuh pika asih anaki doa nyarengan ti kula wargi sadayana bageut tos bageut tos salajengna mangga salajengna sok neng nyongkeun dihapunten tina samudaya kalapatan agung alit ti hajat ti haja lahir batin dunya akhirat mudah-mudahan sing tiasa ngahapunten ka ieu urang kali mudah-mudahan sing dibersihkeun ku Allah ulah dugikeun ka anu teu merap dina diri ieu calon panganten istri pangdoa nyarangan ti sadayana mudah-mudahan sakali deui sing janten kula warga nu sakinah mawaddah warahmah tos rangkul bageut rangkul pikanya pika deudeuh pika asih ku hidup sadayana kula wargi hidup anaki sing nyaah sing deudeuh sing asih tos bageut salajengna mangga tiasa kapayun mangga Bu mangga sok neng yang dihapunten tina samudaya kalepatan bageut rumaoskeun diri seueur dosa seueur doraka pangdoa nyarangan ti kula wargi sadayana mudah-mudahan hidup sakali deui sing dikabul sanes kanten pamangsa dan hidup mudah-mudahan daya halangan sinarang harungan sanes kanten cita-cita hidup sing dikabul ka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya rabbal alamin sok rangkul anaki rangkul bageut rakana mana Pak rakana mangga kangge rakana kapayun urang nyongkeun dihapunten karaka hidup anaki tak ieu raka hidup alhamdulillah bageur tak ieu dedeg terserah mah hidup anaki bageur omah sing alalakur jeung dulur anaki sing alalakur jeung dulur bageur umat bageur omat anaki di mata waki pikanya pika deudeuh pika asih saya teh lanjut hidup ganti ramah hidup jaga bageur pikanya pika deudeuh pika asih ku hidup jeung dihapunten tina samudaya kalepatan agung alit ti hajat teh dihaja doakeun neng mudah-mudahan sing janten kula wargi anu sakinah mawaddah warahmah neng sejak pamit ka sadayana mudah-mudahan sekali deui rumah tangga neng sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin Allah ya rabbal alamin rangkul bageut sok omat anaki sing alakur jeung dulur bageut ulah pakia-kia sing sauyunan anaki kacai jadi saleuwi kadarat jadi salobak kacai sing getol suci kadarat sing getol salat anaki omat bageut kecelak maci soca tinu janten raka hidup dan dakeun kanyah kadeudeuh ka hidup anaki teu aya batasna bageut tos lepaskeun anaki alhamdulillah salajengna masih rakana Pak mohon mangga sok neng ka ieu raka hidup anaki sok yo kana lahunan raka hidup anaki nukeun dihapunten tina samudaya kalepatan agung alit ti hajat teh dihajat neng sejak miang sejak rumah tanggi doakeun ku mudah-mudahan rumah tanggi neng sejak rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah neng mun tiasa ngadoakeun ka sakumaha kanyaah kadeudeuh ka asih kan neng mudah-mudahan asih panjang yuswa sing sehat salami-lamina sing digampilkeun meunaan rezeki rangkul bageut sok rangkul sok anaki omat bageut ulah pakia-kia anaki hidup kena sauyunan kena alakur jeung dulur bageut omat bageut tak ieu raka-raka hidup geget tos ibu ramah hidup jaga bageut alhamdulillahirabbil alamin tos anaki tos berat
Aya keneh mangga. Aya keneh. Sok anu teu acan. Urang silih ngapunten tina samudaya kalapatan. Sok bageur. Oh, tak ieu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak ieu raka hidup sami anaki. Anu mika nyami ka dedeuh mika asih ka hidup bageur. Doa nyarangan tina genteng raka hidup bageur. Mudah-mudahan hidup sing sukses di rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga hidup sing kenging predikati Allah Subhanahu wa taala. Si jantan kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah anaki. Aya keneh atos rupina. Alhamdulillah aya keneh mangga manganeh sok bageur nyumpun dihapunten tina samudaya kalepatan agung alit dihaja teh dihaja nya kitu teh anamina oge di alam dunya urang teh tangtosna seueur kalepatan kahilapan dina ieu waktu nyumpun dihapunten kasadayana tina samudaya kalepatan sate acan ieu murang kalih diistrenan. Mudah-mudahan sing dibersihkeun ku Allah dosa nu karaos agung alit dihaja teh dihaja lahir batin dunya akhirat anak sok bageur rangkul anak sok pikanya pika dedeuh pika asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salajengna mangga di ais deui urang kalihna mohon urang sanad ka pengibakan. Supaya siap-siap Kang Eka, Kak Ubun, Bu Mimin, Bu Lilis, Bu Ella, Bu EM, Teh Nur, oke, Abah, Camat, supaya siap-siap. Sami-sami sakseni walang pagi kasadayana mangga dilupaskeun aisanana urang kawutan ku pangarsana Ramanir mohon Bapak Dadang mohon harayan bismillah pangguna nyarangan mudah-mudahan sababirana tu ieu cai urang dibasah ti luhur sausah prabut dihandap saibas Bapak ditampanan cai anu mulang neng ditamaskeun bageur mangga biasa 2 kali 3 kali mana Pak tamaskeun bageur. Alhamdulillah doa karena tirama hidup anak mudah-mudahan sing dibersihkeun dosa nu karaos anu teu karaos ageung alit dihaja teh dihaja lagi batin dunya akhirat. Salajengna ibu mohon ibuna calon pangantin istri kalian bismillah pangdoa dibejakeun ibu hidup anak nyarangan tampanan cai anu urang kita maskeun bageur mudah-mudahan sababiana tu ieu cai doa disadayana mudah-mudahan sing tiasa malipun rorogan dosa-dosa anu aya dina diri hidup anak mudah-mudahan sing dibersihkeun sateacana hidup di istrenan mudah-mudahan sing dibersihkeun ku Allah dosa anu karaos anu teu karaos sarajengna mohon dayangna mangga ibu bismillahirrahmanirrahim. Salim anakku, salim alhamdulillah, syukurillah. Salajengna ayeuna masih mohon bismillahirrahmanirrahim pangguna nyarangan teh yang hidup anaki salajengna Aubun bahaturanan geus kuring Aubun rakana rakana calon pengantin istri salim bageur alhamdulillah mangga Aubun mohon
mohon supaya siap-siap ketika pun bibi mohon bimimin supaya siap-siap kami salah jengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga bimimin saling sana bimimin dililis supaya siap-siap. Mohon salim bagir salim tak ibu salim mengeladi alhamdulillah dikentang doa nanti sadaya bisa sareng sana dililis di elah keaturan nanti syukuri mohon salim bagir alhamdulillah mohon dielang bismillahirrahmanirrahim pandoanya dengan nabi gimana wakil alhamdulillah alhamdulillah sareng-sareng dielah tenor dihadiranan tenor sacaca ragana tenor mangga tenor Bismillahirrahmanirrahim. Panduan nyarangan anak tiraka-raka hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina banget di masih kena bisa siap hidup. Manggi anak pipina bisa kebahagiaan anak satu hidup di istana. Cukup kabur salim. Salah jangan mangga. Bapak. Oke kesepuhan abah, ayah abah. Mana ini? Tos kumaha gitunya? Gitu. Mana? Mangga. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pandoa karena anak tinggi bakawati. Alhamdulillah, berarti alamin. Alhamdulillah. Salam pagi. Alhamdulillah mangga salah jemaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anu terakhir teh Nurma Ibu Rias, mangga. Tahu Ibu Rias anu baris bertugas dina waktu sana insyaallah menghadapi dua di sana yang mudah-mudahan anjeunna sing dipaparinan kalancaran, dipaparinan kesehatan lancar sanes kantor menuju maksan. Mohon amin Allah ya rabbal alamin. Mangga kalayan bismillahirrahmanirrahim pandoanya Ibu Rias mohon teh Nurma pimpinan sim kulitnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran sanes kantor maksan dan